Sampurasun para wargi sobat wasiat anu dipiheman ku Gusti Yesus Kristus bagja pisan tiasa tepang deui sareng simkuring dina acara paniismana dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saatacan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadeheus kamantenna. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugi asih kurniati anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampa kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadeheus. Amin. Para wargi bahan nyepan dina dinten ieu tina renungan wasiat anu nyandak tema dangukeun pangandika Gusti. Dumasar tina kitab perjanjian lawas Yeremia 11 ayat nu kahiji dugi ka 17 sarta anu janten ayat lugu kacandak tina Yeremia 11 ayatna anu ka-7 anu kieu unggalna. Waktu karuhuna dibawa budal ti Mesir, ku kami geus diomat-omatan pisan yen kudu narurut. Tur kami ngomat-ngomatan teh nepi ka kiwari pisan. Amin. Sobat wasiat anu dipiheman dilebet Gusti Yesus Kristus, hirup teh loba pilihanana. Urang tiasa milih belok ka kenca atawa belok ka katuhu, mundur atawa maju. Tiasa milih hudang isuk-isuk atawa ngahunjar ngedul nepi ka beurang. Kitu oge sareng jalma anu percaya. Urang tiasa mirengkeun panyaur Gusti atanapi nurutkeun kahayang sorangan. Nabi Yeremia nampi pangandika Gusti supaya ngiatkeun sareng negor urang Yahudi jeung warga Yerusalem kusabab hate maranehna pinuh ku kagorengan. Gusti Pangeran parantos janji ngajadikeun bangsa Israel umat anu dipikaasih ku manehna asal bae maranehna hirup taat tur satia tumut kana panyaur Gusti Pangeran. Nanging nyatana maranehna ingkar tina pangandika, malah leuwih condong mirengkeun kretek hate nu goreng sarta milih muja ka patung dewa. Kusabab kitu Gusti Pangeran nitah Yeremia indit ngawawarkeun di unggal madhab Yerusalem supaya maranehna ngadengekeun panyaur Gusti Pangeran saha anu teu malire bakal kena kutuk. Pangandika Gusti Pangeran ka urang sadaya ge sami nyaeta supaya urang sadaya teten dina mirengkeun panyaurna. Sanes sabalikna kalah kah leuwih ngadenge kahoyong sorangan anu matak sasap jeung pidosaeun. Gusti teh miasih ka urang, mantena janji satia bakal nuyun urang ka jalan anu bebeneran. Nanging urang sok ngabalire kana panyaurna. Padahal mun urang leres ngangken yen Gusti Pangeran Allah, urang sadaya nu jadi umatna kuduna nyembah tur ngadengekeun pangandikanana. Lain malah sulaya kamantena. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangiling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa soson-soson kana mirengkeun dawuhan Pangeran sarta ngalaksanakeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadeheus. Amin. Wargi sobat wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya.
Sampurasun.